Saterasna wa ma'lumun jeung ari anu dikanyahokeun. Eta annahu sanyanyana kalakuan jeung tingkah. Eta layah sulu moal hasil naon al-hisadu panen. Illa binasyril badri angin ku nyebarkeun binih. Wa alal ardi kana jero taneuh. Awalan dina mimitina. Wa hirsiha jeung nandurna kana itu taneuh. Wa zar'iha jeung melakna kana itu ardi. Biturukin kalawan pirang-pirang jalan atawa cara wa kaifiatin jeung pirang-pirang tingkah. Maklumatin anu geus dikanyaokeun indal falahi mungguh patani. Wangtizoril madadi jeung nunggu-nunggu waktu. Illa bizawis solahi nepikeun ka pertelana asak. Wa kadzalika jeung nya kitu deui kaya itu layah sulu moal hasil naon alwaladu hiji budak wan naslu jeung katurunan. Illa bibasi bazriz zawji angin ku nyebarkeun binihna salaki ala mazro'atihi ka sawahna itu si jaoz. Wa zar'atihi jeung pepelakanana itu si zawj. Alati anu hiya ari itu lati eta halilatuhu pamajikanana itu si zawj. Sakitu heula. Saur musannif wa ma'lumun annahu la yasulu al-hisadu. Sakumaha anu geus dikanyahokeun ku urang sadaya mana nyaeta moal hasil ayeuna panen saupamana henteu nyebarkeun binih kana jero taneuh kitu. Sapertos kieu ayeuna saperti urang moal bisa manggih atawa moal bisa ngadahar combro lamun henteu aya anu melak kana tangkal sampeu gitu. Nah, ayeuna urang bisa menikmati sebuah combro teh eta aya anu melak gitu. Nu melak kana tangkal sampeu. Wa hirsiha wa zar'iha jeung nandurna atawa melakna kana jero taneuh gitu. Betul tidak? Lagu pronet mah. Tah biturukin wa kaifiatin maklumatin indal palah. Urang bisa menikmati combro teh kusabab aya anu melak kana sampeu. Takumaha ayeuna cara hayang jadi atawa sampeu nepikeun ka jadina tuluy diolah nepikeun ka jadi combro. Takan mimiti ayeuna nancelepkeun tangkal sampeu nya. Tuluy diurus. Nah, dicebor atau digemuk gitu. Tapi terkadangnya dari ngaran sampeu mah pangbabarina meureunnan. Cukup ku nancelepkeun tangkal sampeu we. Celeb dagoan we nepikeun ka kucunghul. Nyaho-nyaho geus gede gitu. Kadang mah nyaho geus eueuh gitu. Jeung tangkalna anu malik. Tah kitunya mungguh menurut ilmu pertanian, menurut petani gitu anu geus dikanyahokeun. Nya sanggeus ayeuna melak dagoan nepikeun ka panen gitu. Betul tidak? Wa kadzalika nya kitu deui moal hasil hiji budak atawa katurunan.
Saupamana ayeuna si salaki henteu nyebarkeun binih, henteu nyebarkeun sperma ka sawahna atawa ka pamajikanana gitu. Jadi dianalogikeun hiji budak atawa katurunan ejeung sampeu gitu. Henteu maksudna ejeung pertanian gitu. Moal aya budak saupamana teu aya lalaki ejeung awewe gitu. Tah salaki ejeung pamajikan. Carana nya si salaki ngasupkeun sperma kana rahimna si pamajikan. Nya ku kersaning Allah Ta'ala meureunan jadi tah nepikeun ka aya nya namper gitu. Saminggu 2 minggu 3 minggu nya nepikeun ka 8 bulanna gitu. Kumaha ayeuna hasil panen atawa nepikeun ka borojolna nya diurus gitu. Ti jero kandungan keneh nepikeun ka aya pan obat-obatan susu nya keur ibu hamil gitu. Kantun qola ta'ala wallahu a'lam bishawab.